Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui sareng simkuring Widya Aulia ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadulkeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu tukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data nu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamarentah kakeum ku cai wahangan Citarum. Penyebab budalna cai wahangan teh sabab gadena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocor anu ngabulakarkeun cai jadi ngayembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa nu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangeunna ka warga anu keunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring duhikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.